Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra Alhamdulillahil mubdil minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lima yurid liyuriyahu ayatihil kubra syaqiyyun wa sa'id. wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa wa ashhadu anna salatan Muhammadan wa salaman wa rasuluhu daimani afdalur rusuli mutalazimaini wa ila ashraful yaumil habib. amma ba'du. Salatan wa Qala salaman ta'ala fi kitabihil karim mutalazimaini ila yaumil wa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man Qala azza tazakka wa jalla wa dzakara fi isma rabbih kitabihil fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa Wa abqa. dzakir fa inna dzikra Inna tanfa'ul hadha la fis mu'minin. suhufil ula suhufi Ibrahim Wa wa qala Musa. an-nabiyyu Muhammad Wa qala an-nabiyyu Muhammad nahnu ma'asyiral anbiya la annal taqumu anbiya as-sa'ah lam yuwarrithu hatta dinaran takuna wala fitanun dirhaman badiru bil walakinnahum a'mali fitanan warrathu al-ilma kaqita'il laylil faman mudlimi akhadahu asbaha akhadha ar-rajulu bihablin wafir. musliman wa yumsi kafiran wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin Sadaqallahul minad azim. Langkung Wa tipayun qala mangga al-ulama urang sadaya manjatkeun puja kali wa puji ka Allah Rabbul syaqsadul Izzati. Mustafa wa huwa fi Salawat mi wasalam dari mugia Bani dilimpahkeun ka Sa'din junjunan bi alam ghairi Kanjeng maddi Nabi yakun. urang Kanjeng Nabi Muhammad kasyaqihi wa huwa ibnu Sadatil asri ulama minal thumma fi muallimin lailatin wa zumratal mi'rajin hukama wa wal indal hadirin bi'atsati. alladzina yahduruna fi hadzal makanil mubarak. Sadaqallahul azim. Hafizanallah wa iyyakum minal Langkung baliyati payun wal mangga afat urang sadaya wa ja'alana sasarana Allah wa iyyakum min mugi ahlil khairat. tasakur ka Allah anu Segenap maha para ghafur. dewan guru, para Salawat sesepuh, para kiai beserta salam anu teu tiasa ku Allah disimkuring curahkan disebatkeun satu kajunjunan persatu alam wa Kangjeng bil Nabi khusus urang keluarga besar sadaya Darul Falah, Kangjeng Nabi bil khususna Muhammad. ibu sekeluarga besar nu Mudah-mudahan disimkuring orang sekaligus sadaya tipika hormat hadir muliakeun muni tur jaga di doa kiamat sing kenging Mugi-mugi ibu syafaat panjang yuswa anu barokah. Mugi-mugi ya pasantren sing Al-mukarramun kangge ila wal yaumil qiyamah. muhtaramun para alim Mugi-mugi ulama putra wal putri cucu asatidul mantu kiram almarhum senantiasa meneruskan wabil perjuangan khusus almarhum kasepuhan alaihi kiai kalimatillah. setempat ustaz setempat Manawi kasepuhan ayah para setempat pejabat kampung pemerintah Cibadak kudisimkuring dipika hormat. Bapak-bapak, iwa Kiai ibu-ibu, Nuhalala jamaah hadirin wal hadirat wabil rahimakumullah. khusus akhina Siang ieu urang ngahadiran hoyong berkah ngiring haul al-mukarram almarhum almarhumlah guru urang, para kiai nusantara salah satu manusia anu geus menang gelar di Allah khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kaberkahan ti guru urang aparatur pejabat pemerintah mustika kecamatan muhibbin kanantena anu jaga sapi dikiring hadir di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasarangan sarapan cenah amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Kepala Desa Lamun urang ngahadiran haul hormat baik manusia biasa ataupun manusia anu banyak berjasa, itu ayat tilu kauntungan pikeun urang. teristimewa para panitia Contohna urang penyelenggara ayeuna acara teh Isra hadir Mi'raj ka ieu anu tempat diprakarsai ku kanggo para ngiringan pemuda yang haul didukung oleh manusia orang nu geus tua. meunang kamuliaan ti Allah. Mudah-mudahan pamuda Di sakampung antarana Cibadak ku Allah hadirin kabeh wal sing hadirat, disalahkeun. urang ngahadiran Kaum haul teh muslimin wal di muslimat antarana nu kahiji rahimakumullah. kauntungan urang teh Bulan eling Rajab yen salah urang satu ge bulan sami anu batal dimuliakeun ku Allah maot. Subhanahu wa taala. Maka ketika maot
di antaranya bulan dimuliakeun ku Allah dina Quran aya 4 wallahu alam bisawab ai maot papan ora teu kolot kadang-kadang kolot di heula budak panderi 4 kadang-kadang atuh nu ngora nu panderi nu kolot nu di heula gitu-gitu kene rata-rata umat Islam karena bulan umat Islam penyanahan potongan urang be ulaning budak kota budak dieu beci badak kadang-kadang cara rapaneun lolobana ja ketika butuh lamun eta mata bulan Masehi Januari Februari Maret April Mei Juni apal kabeh komo pegawai negeri maka gaji entah setiap daun kalapa nu kolot ragan ja ketika rek hajatan mah jeung neuk ngaleupet asal tanggal 5 kalau kreditan motor bayarna tanggal 5 tanggal 4 urusan motor nu terang sebab aya 4 perkara anu dirahasiakeun ku Allah tapi karena bulan urang mah Januari urang mah bulan urang eueuh teu arapa baca cilaka hiji Muharram geus Muharram sanajan malaikat itu dirahasiakeun ku Allah hiji ketika manusia didamel ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tina saripati taneuh walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin demi yakti kami ngadamel manusia tina saripati taneuh maka Nabiullah Adam diciptakeun ku Gusti Allah hadirin wal hadirat tina 7 rupa warna taneuh makana jelema moal aku sanajan saindung sarapa aya anu bapana pendek indungna jangkung anakna pendek apa aya anu bapana jangkung indungna jangkung anakna siga gantar geus Rajab naon tah aya anu bapana hideung ibuna hideung anakna parigel eta dina almanah aya anu bapana putih indungna hideung anakna belang Sya'ban geus Sya'ban sebab Nabiullah Adam diciptakeun ku Gusti Allah tina 7 rupa warna taneuh maka ketika hadirin ditamperkeun cai mani 40 poe cimani 40 poe ketik kimpel 40 poe daging kimpel ditampak ku malaikat mata awewe mah ureuneuh sok kuat hapit bahasa di dieu bahasa bolonggong bahasa cibadak bahasa cipini hapit Zulhijjah sebab ditampak dina lainna ku malaikat cek malaikat Gusti ieu jaman baik umat Islam awewe apana kedijieun bulan sorangan bete apa ai tangkorak dia KTP nama Islam terjadi jalma naon umurna berapa tahun jodohna betul apa tidak urang mana maut ulah dianggap enteng Pak Gusti Allah ka malaikat ya malaikat maka lamun ulama Mesir ngomongkeun lima daya ta'akharal muslimun malaikat kenapa umat Islam selalu tertinggal terbelakangkan satu jawabannya Pak Bu kenapa umat Islamnya sendiri sudah tidak mengindahkan lagi ajaran-ajaran Islam geus teu aya make Islam geus embur make ajaran Islam bangga dengan gaya-gaya mereka bangga dengan gaya-gaya barat hebat dengan gaya-gaya barat iyalah Islam manehna 4 kali nyandung jendolna 100 kali terus aya di dinya ngaranna anu engke menang 20 tahun diganti ngaranna lantaran bapakna awet rajel urang jeung keluarga urang aya di dituna betul apa tidak geus moal kaluar maka hirup urang sadaya keluar ti kudrat iradat praktek salat komo maka dititah urusan ilmu Quran apalagi rahasia rukun jeung sajabana teh nyaho kuari mah neangan minantu teu cara baheula tah urang teh bakal naon dia hayang boga salaki heuh teu naon aing mah nu penting asal daek salat nu mana teu mun daek salat tos kumaha teu mun daek salat nu pinter hese bupa eta bab salat sadayana bakal iyalah urang teh datang ke tempat haolan teh justru bulan Rajab supaya urang teh bulan anu diagungkeun ku Gusti Allah fadilah bulan Rajab ialah litathiril badan pikeunlah bersihkeun badan urang dimulai ujung rambut sampai kena ujung kaki kita bersihkan bulan Rajab naon anggota badan kudu dibersihkeun di bulan Rajab kalituna jeung harapan bulan Sa'ban alias bulan ruah fatilahna litathiril qalbi
untuk membersihkan hati kita. Kumaha hati rek bersih atuh mun jasadna kalakuanna masih kene goreng. Kunaon hati kudu dibersihkan, sedangkan hati jenderalnya seluruh anggota badan timbul nanti manusia mah paling jak-jak atuh Yuswa kena hati bisa bagus jeung goreng peladirin kumaha tina kadaharan jak-jak berarti ketika kadaharan nu didahar ku masyarakat barang halal timbulna pemikiran baik ibadah rada daya tapi lamun eta barang dahar tina haram perang Honda didahar ku urang melalui selaput darah berjalan itu sisa zat-zat makanan langsung ditampung ku hati insomnia alias hamperu susah tidur ditampung di dia dina hati di dia dina hati disambungkan karena otak ketika tak ke tina otak disambungkan deui kana hati berarti eta Salman Al-Farisi nyumber dina hati tina hati kana otak lain tina otak kana hati tina hati lah disambungkan karena otak tina otak disambungkan karena hati sedangkan otak kabagi opat aya otak hareup otak buri otak kiri otak kanan lamun itu kadaharan tina haram ulah kitu sok coba cek Salman Al-Farisi geura cek Sayyidina Ali coba eta kabingung anjeun geura bejakeun ka kaula sugan kaula bisa mecahkeun cek Sayyidina Ali kudu kieu cenah Ali ieu kaula bingung mikiran opat perkara coba bejakeun cek Sayyidina Ali mun kula ieu cek Salman Al-Farisi bingung teu manghitung-tung pohara poek deuleu Ali kaula ieu coba Salman bejakeun cek Sayyidina Ali kieu li nu kahiji kula bingung ieu mikiran kula nu kahiji hiji coba sugan anjeun bisa mecahkeun janjeun bapak adi misan Rasul nyamantu Rasul nya Rasul parantos ngadika ana madinatul ilm wa aliyun babuha aing teh cek Rasulullah kotakna ilmu sedangkan Ali pintuna orang Cibadak dagang kupat karung najis sudah melalui pintu maka pintuna ilmu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tah para hadirin cek Salman Al-Farisi ieu cenah Ali nu kahiji ieu kula teu manghitung ieu pamajikan ditahana usaha ditaneangan duit teh ku pamajikan mah ketika barang dahar nu haram aku reta jeung urang dia nah sia tingkah di batin khati'ah orang turunan di baheula aja apa pemikiran benak otak ieu nu bingung ieu cenah ya cek Sayyidina Ali Salman haram cenah cek Salman Sayyidina Ali ieu pamajikan di impikan teu beunang bae nu barang lebok tina haram kumaha kiai anak ulah hayang bagur meta sampe ka kiai geus 700 wah beak najis baduga lain teu mempan doa kiai barang pajak berarti kita halal ieu kumaha cara mecahkeun nah sia tingkah di batin pamajikan mun salaki mah nganggur aya dina benak pikiran barang haram bener teu kumaha aing sangkan bisa nipu menang duit gede kumaha aing anu haram perkara anu halal dina otak jeung nah sia tingkah di batin khati'ah ieu teh nasihat anu padahal mah eta rezeki urang teh pan Ali cenah geus diatur ku Allah jeung moal cenah Ali nasihat jangan ku ari mah meureun kitu keur nalika heureuna justru di bulan Rajab ku ari kudu dibersihkeun umat tadi kita hadapan bulan Sa'ban alias Roa ditentukan ku Allah bulan Roa ngabersihkeun hate Nabi Allah Musa kunaon hate kudu dibersihkeun kadituna jeung yang hadapan bulan suci Ramadan sebab fadilah bulan Ramadan litathhirir ruh pikeun ngabersihkeun urang ka Allah Subhanahu semoga orang panjang umur panggil jeung Ramadan amin amin ya Rabbana bersihkan anggota badan orang bulan Rajab kuaria bu pak punten pan urang mah aing ngomong heuh hayang ka surga embung ka neraka sieun ka siksa Allah ari ibadah ngaji amalaka godan jaing ge ceuk Allah teu naras kuring ya langan kokod kudu salat duha 200 rakaat kudu panjang tasbih talo banyak HP atuh dia selawat 15.000 pan aing teu nagih HP eta kuar ngeut naon dia kudu nagih Kang Ai heuh cenah kiai anak kula mah jogol malah ka saha ieu mah keur nyarita datang korak indung pada ge ngomen HP bae
Jojong bae nu dagang mah. Betul apa tidak? Nu tani jojong bae. Mana? Nu dagang jojong bae, nu usaha jojong bae kudu kasar eta pareta ku agama. Lamun urang niat ibadah ieu. Aya magrib berdoa HP. Ayeuna urang niat ibadah. Ngomel HP. Mau tidur ngomel HP. Nopokna bae ge nabrak ganjaran. Jual leer tak kuat. Mantap bisi teu menang muatan totokeun beta motor mana eta kuari manggus IG jadi saksi di bagian. WA. Bu Facebook. OTW dolar kagodan Allah jaing teu nagi amalan dia. Sugan dia eta jadi suku dua Al-Qur'an 13 kali teu. Bu, ulah jalan enggeus. Bikang mah HP asalnya mana bae. Sebab teh pembisnis lain naon lain. Geus diatur kabeh, geus dibagi ku aing. Moal paeh jelema lamun rezekina salagi aya di alam dunia. Nu mata kurang paeh diteangan ke malaikat rezeki mangane HP Android bantam rapat huruf mencetak kaopat bijil genep geus eueuh di Maliping geus eueuh di Bayah geus eueuh rezekina bahkan di Amerika geus eueuh takarat dicabut tah komo eta kuari grup-grupan WA grup WA coba eta cenah kitu ali eta majikan mah kejo sampai bingung jasa eta pamajikan mah ditaneangan duit mana manfaatna ibu coba jeung bapak gedeng-gedeng duit pambikan pikir balalener iya ngomong sebenarnya kuring ulang wahai mandut haram jadah doang sok enak mantan para pemuda mang santri bisi neangan boga pamajikan mah ngajuru di video kang nu pinter nyiar duit ku nganggur teh maksudna kumaha kiai sanajan eta duit dina sapatu kapanggi bae ku si eta mah eta ngaranna kang pinter nyiar duit gitu ngaranna laju nu haram jadah mah bapak kalau tak sakara di video di Pinuangan dan duit pernah dina kita iya bah muji bala ilaha illallah coba majikan dipuji naon ieu atuh kula kitab iya kitab kula jerona atuh kitab terus bah kadang deui bah hakeun kula kereng terus bah dicokok ku bena ya beak deh cenah duit kula kajawa teh sia eta duit naon cenah ya aduh kula duit sial sial kumaha kanyahoan ku dia nu geus baca Quran hese ketika aya nu paeh ngajikeun date munasabah betul apa tidak munasabah Salman Al-Farisi dikarak di tangan santri buduk orangnya rata-rata gitu lumayan buduk-buduk teu pamajikan kiai teu pamajikan jawara teu pamajikan pejabat kakarak tadi siaran ustad di siaran santri ustad naul kerondangan di tungguan bae iyalah Islam makanya ibu syukur teh nu aya Can gugodan urang kadia perumahan itu jauh saja mana semakin hebat dunia semakin modern dunia semakin maju dunia akhlak Islam dan keimanan semakin mau tidak mau semoga rasaan mantap kula inget lebah kuari omongan Gus Dur rasa kurang curug gitu eta Gus Dur doang nu heureuy horeng bener cek Gus Dur maka pantas kalau mereka bilang jangan dijajah umat Islam dengan bombardir sianan Pak Bu gitu aja orang luar nak ngajajah Indonesia pakai bombardir pakai pistol pakai tank baja sianan Belanda 350 tahun jajah bumi pertiwi yang kita cintai kabur Belanda Indonesia mulai aja baru nih kiai artis tak bisa hiber dodo malam jasa kitu mah meujeuna syukurandok itu makanan itu nu repot teh hayang urang hayang anu cawan sieun coba syukuri apa yang ada alhamdulillah nu repot eueuh pemikiran makana dalam materi hari ini cek dokter 30 penyakit 30% 70% pemikiran ulah aja baru ini ngalawan tentara anak tapi artis geus ka dieu geus ka dieu komo lamun jelema tukang pikiranna hatena buruan pada teu mah urang aduh waduh mantap bar dia tahu deh hasud itu nyangka jelema numpel hayang buru eueuh moal mempan ka dieu ada di dulu tanggal hasud kayak rengsek kuruk awak ada anak di dulu tanggal nangka di dulu kadang-kadang di dulu tanggal nu mahoni nu gede rek kitu bah dia ngintip Salman Al-Farisi coba Ali nah sebabna teh saeutik umat Islam nu salat berjamaah di masjid di musala di guru usaha bisa dinali kek mau aya mah kali diduruk langsung ngomong be kumaneh li cenah tereng kai ayo salat udah eta buktina kumaneh ke cenah lieur ngomong gitu tawa awak kiwing jeliasan coba nu kadua cek
Sayyidina Ali pambedakeun sugan atuh ieu teh ulah bisa kapecahkeun. Ya nu kadua kieu cek Salman. Dirobah adana. Ieu Allah Belanda ibadah. Temenang maksiat sagede kuman-kuman aja. Wah, kana labur ka teu jadi. Masyaallah ieu kumaha coba bingung kula mah. Eta urang kuat temenang salah. Jadi tanah ibadah baik. Ya Allah Rabbana Karim pantes diparet. Matak bersihkan bulan Rajab ya. Sia ibadah badan urang. Nu ngatulis aing cek Allah. Bersihkan ku kalakuan urang malain. Perkara nu geus ditanggung ku Allah diudag-udag. Langan lo banyak HP lo banyak tasbih. HP jujur. Bener teh? Urang mata lo bandel Quran lo bandel TV. Kajan lelempangan usaha kamana bae hadirin. Jeli lo pangadengekeun musik lo pangadengekeun nasihat agama. Bener. Kuan sadaya kabayan jeli nage. Bener. Kurang puas bener. Ai perkara nu geus ditanggung ku Allah diudag-udag, ai perkara nu teu ditanggung ku Allah teu diudag-udag. Ada harapan duyuk dang. Ada perkara nu teu ditanggung. Atuh eta salat urang, ngaji urang, ibadah urang. Suku loba lempang ka majlis taklim tah loba lempang soleh. Gubrak dalam kubur cek saha kuburan teh. Rame nut di kuburan. Bibir hulu ieu sungut paham. Loba ngomongkeun batur apa loba maca istighfar. Makom almarhum lamun urang dibuka asap ku Allah. Torojol ai anjeun saha. Maka di bulan Rajab ieu kuari urang bersihkeun kalakuan urang lamun sungut ulah dipake ngomong keus kuari urang stop. Matak ibu-ibu loba teh ngarum. Unggul man hadar rajul maksudna Rasulullah. Namun eta sungut man hadar rajul. Sok ngomongkeun stop. Jalma tukang ibadah, rajin maca sholawat, cinta bener ka Rasul, nurut ka agama Allah. Jawab dengan lantang. Hada nabiyuna wa maulana wa syafi'una polototkeun kana Quran. Macam malaikat ya Allah undur ila parukunan supaya ngalarep di Allahu ila jannah. Justru di bulan Rajab suku lempangkeun ka tempat ridho Allah Subhanahu. Bisa kan jawab pertanyaan tadi. Kumawi Rasul di Isra jeung di Mi'rajkeun bulan Rajab. Ku Allah tempat anjeun tadi nanti neraka ka surga alhamdulillah. Kuring teu kudu panjang. Mantap sing rajin ibu-ibu maca sholawat nya. Insya kuring datang umrah. Allah. Rabbana Karim rame. Masuk rumah sakit, kuring bongkar rada wengi, tos tidur hilang. Tos ngalongok mun lalaki kasep saha cenah di anjeun ulat ya pada teh ngaji. Hidur kasepnya. La ilaha illallah. Ada harapan jelema lawas sok kieu datang ulah. Ai dibureun mah jendol aja. Heeh. Masyaallah, ari anjeun saha? Nya seungit nya geulis, ulah teh ngaji anjeun. Di Isra jeung di Mi'raj Rasulullah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari anjeun saha? Ingkeus bae kuring teu kudu panjang carita. Kuring rek bahas Isra Mi'raj Rasul menang tugas di Allah salat. Ya, bab salat. Sehingga cekang jeung Rasul jaga umat aing di akhir zaman bakal loba manusia nu ngalihurakeun kana salat. Aing mah di masjid. Masjid pada tahu lampuan, ulah di lampuan tak ikulah. Nyirikeun awak cuanan mah cukup ku sorangan. Ciri jalma munafik cek Allah. Kasep karena da peuleut aing semen. Cirikeun awak sorangan. Ngomong. Kamari aya anjeun saja nek kagak bae aing pada tuh nyumbang bilik tina kata pos. Wa idza qamu ila sholati Rabbana Karim lamun jalma saleh mah munafik mah ciri-cirina wa idza qamu di mana-mana kata waktu salat qabatul almarhum amilna junubiyana sabina irsadul ibadah padal mulina masyaallah duratun nasina anu diamalkeun baretokeun di alam dunia bakal jadi batu para hadirin di alam barzakhna. Amalus saleh bi amalis saleh, orang saleh dibalas ku amal salehna. Tapi lamun jalma dorakman bangsa ngancam ke bumi di barat ada kesrek jurik bangsat bagi tungguan anjing rabik dia cukup sampai gaya ilmu nah tolong dia lempang sadaik baik ditemong aing akan paek dia dipelakeun ditemong aing kadang-kadang jelema ada kepanen pan waduh bari ngarokok kumaha eta jalma munafik datang waktu sholat tadi bangsa kusal geus eta kusal bahasa Arab eta kieu eta
Tidak kusala. Babi deh. Geus bangsat ge. Kusalun kusalane kusala. Jamal. Kusal terong. Duh. Nah, kalau eta dohor. Gitu euy, udah pada aing kedul segala. Kok ka bawa eta. Nu tadi bangsat kudu bedul ka ditu. Lain tah eling ka Gusti Allah. Ai parena kumaha dia geus nyen pare teu inget kalau ada urang kereta kan eta. Rasakan awak masing-masing kabeh. Namun eta awak kos kitu ketika datang waktu sholat kusal. Coba ya pada parenta kalau kita ibadah kan ieu teh urang ibadah teh kuala rese loba awaik loba rangkah wal jannatu hufatil makarih surgana Allah dilingkung buka jadi bang buka embung buka hewa benar. Coba ya kira ibu jawab sing jujur munasabah di hiji kampung kudu aya kiaian munasabah di hiji kampung kudu aya ustadan alah teh Quran kudu sokot mana masyarakat loba di akhir zaman salat tak acak-acakan sailu-iluna bae teu ilmuna diterima kiai salatna wallahu a'lam bishawab sebab kudu jeung ilmuna paling ke 10 menit bisa tengah Quran ada selawat paling ke 100 hanya salat sailu-iluna salat sailu-iluna sampai tidohor sampai beduk asar ngomongkeun sunah abad jeung sunah hayat mun ditanya naon sunah abad nah sunah hayat Masya Allah para hadirin sadaya makanya ibu-ibu bapak-bapak cek Sayyidina Salman Al-Farisi jawab Sayyidina Ali esa coba pikiran jadi diterima kiai salatna wallahu a'lam bishawab cinta ibu asak kejo nama dihakan ku salaki belum tentu tidak berarti masak pasakan yaitu jeung sajana asak tidak harus ku salaki belum macam-macam Allah nyiptakeun makhluk kunaon gara-gara wallahu alam teh ibu barakeun dawuh teh atuh leh nafsuan malaikat jorok kata aneh mun ibadah malaikat eta ge kitu salat mah salat diterima wallahu alam aya deui makhluk Allah aya akalan aya nafsuan ieu jelema ngan lamun jelema nafsuna bisa dikendalikan oleh akalna bisa mengendalikan nafsuna maka derajat praktek di masyarakat mah liatul fatiha geus menang sanawi bae kasih patus saja contoh lah jauh-jauh sulamun tofek sahidna tijan darori Qatrul goes ketika tepang jeung Nabiullah Musa gampang petekul ulama ummati ka'anbiya ibani Israil cek Rasulullah penting lamun Rasul kapungkur satajan di Isra jeung di Mi'raj dibedah dadana ku malak Jibril jeung malak Mikail diesikeun 5 perkara dikeluarkeun kokotor penyakit hate tusuk nempel di manusia biasa kemudian urang dina hate Rasul mah dikeluarkeun dibersihan dikumbah ku cai Zam-Zam ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail diesikeun 5 perkara ka hiji ilmu Waalaikumsalam cek Nabi Musa sanjeun pula malaikat maut kenalkan dia nyabut nyawa anjeun guapok dicabok mewek malaikat maut lu make ilmu teh bau lamun aya urang dinya nyabok malaikat tuang Gusti asana bau jelema orang di hajatan RT mana hadir aya kiai disuguhan ka Gusti Allah Israil kunaon ieu dia mewek dicabok sampai ku Musa atuh dia deui jeung salah kana nyaho Musa mah jelema galak jelema galak ulah sok digalakan dia pokok meuningkeun rong kabeh tah malaikat Israil ka Nabi Musa assalamualaikum Waalaikumsalam sahari anjeun abdi malakal maut rek naon dongkap ka dieu cek Nabi Musa ka hiji sejak silaturahmi ka anjeun nu kadua nyanggakeun salam di Gusti Allah nu katilu bade ngalaksanakeun tugas nyabut nyawa majigana teu bisa nyantol cek salakeun aya teu izin mah ulah gede paling teu geus dicabok kumaha cek majikan kecil duit ngalamun Nabi Musa emang jurig duit kabeh si dari doa Nabi Musa Gusti cek Nabi Musa panjangkeun umur majikan kiai teu majikan lurah teu majikan polisi jurig duit mah kabeh tempel di majikan aing dia cek Gusti Allah kana udah terus itu bulu luka tutupan udah pada ngesia mun eta bulu aya 3.000 bulu maka umur sia kowe ditambahan cek Allah 3.000 tahun lamun eta bulu aya 1.000 bulu maka umur dia kowe ditambahan cek Allah 1.000 tahun
Aman. Modar kali itu masa sahabat. Waduh, tetapi busak engke paeh kuali. Kumaha eta teureun sadaya eta jeung pamajikanana polu padahal teu bisa. Masya Allah. Nek ngomong teu bisa gengsi bisa carekan. Ngomong bisa teu bisa kumaha eta mending kana ngomong bisa. Begitu cek Nabi Allah Musa Muhammad bener cina kumane. Bahwa urang umat kumane mah bagaikan nabinya Bani Israel. Nabi Musa teh nabi di Bani Israel. Bere deui. Oh, atuh urang pada marah saeutik. Lamun mah. Jadi buktikan. Mangga dicatat ku malaikat ruhna Imam Ghazali bisa. Akhirnya men boga akal leumpah ka pangrupahan RT urut hajatan teh. Nabi Allah Musa Pandeta RT urut hajatan sagala ka dijieun. Mangga Nabi Musa. Imam Ghazali spontan jawab. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi. Aya cangkang mentega tulis mana. Nabi Musa aing mah aneh. Singkirkeun deui. Dia ku aing ditanya ngaran kunaon bapak dia diomong, bapak kolot dia diomong. Coklat. Singkirkeun deui. Ejina diomong. Mana aing nanya ngaran ku maneh. Kata Imam Ghazali mata. Pan aya apa nama pan sakabeh dijieun. Boga ngaran boga bapak Muhammad ya. Imam Ghazali boga bapak. Imam Ghazali ngaranna Muhammad. Boga bapak. Disingkirkeun deui. Boga bapak kolot Muhammad. Jadi Ki Muhammad boga anak Muhammad. Diaranan deui boga injuk Muhammad. Hebat Pak Nur. Oh berarti bahan kertas atau ditapos ayat 3 turunan kau. Diaranan Muhammad putus surak salembur. Cikur. Di ngaran beda pohon kabeh. Asem ide. Batur mah kumaha bahna ka Rasulullah. Saking apikna mama sempur, mama sakili. Guru daripada masyayikh ulama Banten. Terus mentega sakilo. Sebab Mama Bakri coklat sebungkus. Terus tarigu sakilo. Cikur sakilo. Mama Sobari boga tilu jago murid. Cek padagang. Kumaing media. Mama Gudang. Mama Sujai. Lain Gudang Garut. Terus Gudang Tasikmalaya. Asam jadi. Nuka dua Mama Bakri, nuka tilu Mama Ilyas. Bapakna ayah Khalil Banjar. Blender. Iya tilu blender mixer blender pada dibuku tolong. Ih, ayo ke bawah Mama Sujai ahli bilaga, ahli alat, mixer, ahli mantek, anak wali di Murang Ambalaya di Banten, diaji Alpiyah, diaji kitab ngaranna Asbahun Nadhair, diaji kurang kitab Bade, kitab Balago, kitab Mughni Labib, kitab Jurumiyah dan lain sebagainya. Asal muasal Imam Abu Dhabi. Hebat. Malah hadirin. Boga muridna diantara Mama Getur. Itu dia guys peporolakan, Ali Mama Bakri. Kasohor waraki jeung apikna. Bereskeun seluruh kitab diaos. Malah hadirin hadirat. Ali Mama Ilyas. Kasohor dina fikihna. Pamajikanna balik ke bawah. Kiai baheula mah kali. Sakitu dia. Kasohorna jeung nyatuna. Bagus tadi boga kabajian tadi. Itu jeung ilmuna ieu. Bagus teh. Ieu teh jeung Masya Allah, pohara. Eta Mama Bakri. Karena satu bulan nanti masa di gua dia. Pandira. Eta Mama Bakri hadirin. Saking apikna. Zaman Abu Haji santri aya nu mondok. Eta santri kudu. Alabatan nu betul. Eta mah empang kiai beak. Kumaha teh? Kira-kira di alam kusalaki. Zaman kijahit baheula aku ngono kuali lah ngomong deui. Eta jenage buah kopi pahit kopi manis pahit mah mah bolu nangeuna wajib pengal alabatan kawali nu RT sempurna tuh kesel ngaranna di mana kemudian dia yang barang dia asal salakina turun ditanya sasiangaran Abdi Muhammad pemacek pemajikan wah takdim kapan nu ngeunah kuat peuleuh mun aing ge model awalan takam murah mah kitu coba ngasaan tapi kiai baheula pohar cek pemajikanan cek salakina tangkorak dia cek sai kerebetangeuna aya makana kasan saumur hulu dahulu dia bolu rasa tai meong sempur teh antara urang mun awak hayang sehat mandi di beuting sabab tina jam 1 ka satengah 3 asaan tak ku dia mabur dia bisa bener ke badang jam 12 badang datang anak balik sekolah asik main gua bolu aja kerasaan kadang dasar kadang nyerang gitu asal kadang manggi kadang asal dia bolu ngasa karedok atau cikur sakilo ji Masya Allah
gara-gara teh jeung begitu iba begitu iba kayana kabehan bab salat ulah dilalaworakeun wayahna kudu jeung ilmuna eta salat loba jelema sailu-iluna loba jelema salat sailu-iluna loba jelema salat sailu pinuh bawangna ieu tukang fotona di jam 12 timba eureun jam 2 jam tukang itu cek Mama Bakri tadi cenah sia ke waktu mulai nimba maca bismillah tuh cek apa Gus Domi bulan kudang ya lamun ieu udang eta nanti dikasih udah main gitu nek khusuk kumaha ibadah ka Allah engke bapak Haji Jamaludin dina ceramah Masya Allah maka jelema warai mah ahli ilmu mah tilok ngaleutikeun kana ganjaran kudang kan ya tah buah-buah mah kana di surga ada bisa eueuh doa ulah sok ngaleutikeun kana ganjaran ieu kita da eta Imam Ghazali asup ka surgana lain ku ngarang kitabna lain ku ngarang hadirin boleh ente ngadaikeun ceramah tapi ulah sok ngomong parugo lain ku zikirna lain ku ibadahna Imam Ghazali asup ka surgana lantaran ngantepkeun laleur keur waktu ngarang Imam Ghazali hadirin sadaya aya laleur untuk aya nginum praktek salat Imam Ghazali Kiyaina jeung ustad nu ngajarkeun kudu make praktek salat wa taala makana jalma asup ka praktek salat loba nu lalawara sailuna salat manusia ketika datang waktu salat hadirin panggilan Allah Subhanahu wa taala urang kudu tanggina dina batur mun diceritakeun sunnah lamun jelema neuk salat kudu tanggina dangdan nu rapih lain gagah rap santri asana ieu rapi atuh neuk ngarapan jelema bage kuat amprekan kejaran bupati pakai jas pakai iya pakai itu aing neuk salat sakadaekna mun itu main nama mun imam kula betul apa tidak ngapain lah ya cukup salat peci beureum 20 tando baju di penta untuk buka kaos oblong pada kita cawan teh samping linting dong seleker motor jadi asa-asa di salat sadaek-daek tanaonan eta neuk salat hakikatna urang salat hakikatna ngobrol jeung Allah ai urang mah ku tepi munasabah kaborokan urang-urang ilmu urang Masya Allah ibu baju 3 bulan kabelit sasetel 2 setel abad mau kenawas 22 tahun bukan dengan guru urang amin eta kan narik nama ka guru urang Masya Allah hadirin wal hadirat ayo cek saya cing rapi para KPC pada pemuda mundek salat bejo dia keur ulintil pake pece atuh keur salat nek papaharep jeung Allah pake pece tah dua deui mah kuari ngalaurakeun pantes cara Rasulullah li bumamong cepet sudah atahawud ila shalah dah zaman umat aing loba nu ngalawan kana salat bener ada bener terapi salat bapak ibu-ibu sip saya dina ahli ketika urang salat diatur ku salat sangheuk terus sembarangan ibadah sangheuk masyaallah pola hati saya makana eta setan dibagi-bagi nu ngagodana lamun nu bodoh deui satana jalma bodoh ngagoda jalma bodoh digoda ku setan nu bodoh deui setan nah sebabna eta lalaki kudu cara lalaki mah cukul 2 digoda ku setan atuh jenderal deui kagencet bisi paeh teh cukul latirin tah hukum lebih tahu makana Pak Bu ketika datang gogodan ka urang para santri para kiai maka munasabah imam kudu jalma nu ngarti ketika orang jalma bodoh ulah coba jadi imam begitu dihantem monyet makmum sakit lobana horok heuy angin puyuh kumaha lamun bodoh kabeh tapi anu rajin ngaji mangga teh hayang dek dek tetangga begitu diembat ku angin bahorok sat ieu mah ngaji teh beuki tetangga teh daya sadaek-daek jadi imam munasabah di haji di kampung kudu aya kiaian kudu aya ustadan kudu aya anu ngarti urusan ilmu agama saha nu mimpin salat emang salat hese emang salat gampang ganti pas susah begitu kalau hati terjadi empat ku angin puyuh eta monyet jelema takbir sadaek-daek mimitis leungeut rusuk murai-murai aya dia neuk takbir tak neuk gelu sampai nonggeng punggir mereka dulu beureum Allah kata batu kiri monyet apa ada Masya Allah di daerah kota loba aliran pak cek angin sepoi-sepoi ngegelembut ya angin lemek sepoi-sepoi beakeun jaga dari mana hoak ngadoak waing madara kali dia enggak pada cincinan dia angin bahorok angin puyuh ku aing ge embat Allah teureun sabar neuk kasabet teureun hibur teureun ngajungkeun oh ku dia angin lemek keur salat ka ulah kagaba ditiup bah gara-gara naon teu jeung ilmuna
Juga anu kieu teh. Budak berangkat. Ulah besok jengkel, enak beuleunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Kalau bisa saya minta tolong. Oh iya, ada apa Pak? Begini anu saya ini kebetulan nggak punya suami. Terus pengen dapet jodoh. Angin sepoi-sepoi ya? Tilok ulama ceramah praktek ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Kiai, pemikir sama abdi kadu channel bisnis. Nah mulai tak angin sepoi-sepoi. Nah tenang Kiai, mau duduk manis, lainnya kadang ini lagi abdi kadu bangkong barang saing keliling Pak Kiai. Mantap bisnis, bismillah, ninggalkeun santri. Udah tak ikuti Pak Guru, udah tuh. Kita ini itu mah layaran iya. Sok coba. Saya tikir angin sepoi Pak. Angin sepoi Pak. Ngubrak. Kadang-kadang kita aku dari luar negeri maka hantam kurang. Sat. Di mana dia guru Ranjaya ada? Iya. Bakal ngilang walayang. Kita dalam negeri. Cek pamajikan Pak, kudu cara dendengan. Sunah dina sapinah diterangkeun. Eta urang nandendengan tahta sotri pamerin apakah anak pamajikan bisa bagi-bagi atuh geus sih mereka nyenso bae nungkup hate supaya kada husu angin sepoi-sepoi ulah kieu dolan bolok jadi peureum moga-moga ulah ku Allah diraksa tiga ade takbiratul ihramna kumaha tang angkat takbiratul ihram Bu lamun bikak ibu awewe orang sadaya bisa ibadah ka Gusti. Amin. Kita kata jawab. Allah. Ieu setan ditahan maksiat ka Gusti Allah. Kumaha? Nah sebabna aya guna kuat jadi jawab. Itu anu aya. Jaya bayawak malu di harapan aing. Itu dibeli kadal bingung jawabna. Ieu belah dia meong congkok. Lasun kata lah. Jawab we dia. Terakhir sudah ngomong. Terakhir maka jawab pula. Ari lalaki sunah takbiratul ihram coba ya jempol ieu malakal maut datangna teu beda deui Allah sugan SMS sugan beunang disodok emas kumaha ieu coba masalah ngatasi kira-kira maut teu beda mun datang kadang-kadang keur di WC yang pas kudu pas ada penonjol Allah Akbar pas teh kitu ya masyaallah aya nu dianu kumaha eta coba jawab cek Salman Al-Farisi sholat harapan kaca gede ngabaring ngajak ayo bisa jawab enggak ayo pulang berangkat ke Rasulullah begitu berangkat ke Rasulullah pemuda sholat di rumah di Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah dijawab Rasulullah Waalaikumsalam ya Abul Hasan anjir Tuhan Salman Ali cek Rasulullah anjir isu-isu bingung mikirkan mau apa tadi surga sedaya salat maka sunah lebah salat ngangkat leungeun kunaon disunahkeun ngangkat leungeun Indah Syafi'i qala Imamun Syafi'i radhiyallahu anhu ketika salat Allahu Akbar sudah ngangkat leungeun ialah takziman lillah tujuan agungkeun ka Allah surga bagian anjeun namun urang ngahormat bendera kalau tadi jelas eta teh dan urang hidup dalam dunia dicoba saha nu nyoba numugana Allah subhanahu wa ta'ala maka kembalikanlah kanu bogana ketika orang dikembalikan kanu bogana nu paling sulit ya urang teh iman kana rukun iman wakeun podo ti poda iya tah nekalamat bendera lebah tani diberi keuntungan pale tidak mucikil panen nuhun Gusti Mahadir nuhun sifat Rahman Rahim Gusti Kabdi ketika rugi ketika panenna teu untung mah Gusti mah teu adil siap dan pamual kaluar siap dan tidak betul apa tidak Allah atuh iya maka usah sakitu ibu syukuri nu aya lobakeun inget kana malakal maut inget kana maut ketika jelema inget kana maut insyaallah ibadahna moal luput ketika manehna inget ka Allah maka kunaon kudu anu ngarti
Ulun diburi kudu nu ngarti ketika urang salat berjamaah ngomong imam kudu adil kepada imam adil imam nu adil ketika asup ke pangimaman sat Allah Akbar la ilaha illallah maka hidup dalam dunia sufufakum wa'tadilu istawu sufufakum luruskan barisan salat luruskan ari urang mah imam lamun makmumna kadeuleu pengiran sabaris dua baris malik atuh tegara usolli imam nu ngarti mah lebar dia kudu jauh contoh itu kiblat contoh itu kiblat tahun kemarin Allah la ilaha illallah dulun fi mahabbati syaikhihi nalal matluba malik murid sat yang ikhlas malam barisan dia kurang siap kurang hareup siap kurang murid eta ulah tarang teuing dapatkeun akan tercapai seluruh cita-citana urang syukuran ukuran antara manusia sama dia aya guru urangnya boga ilmu urangnya doraka urang bisa ibadah urangnya kada bener mana salah iyalah penyebabnya guru urang mantap imam nu kudu ngarti ketika imam nu ngarti waduh makmum diburi kudu ngarti jadi guru begitu imam tos bebas anak tidak syukur kudu jadi indung bapak imam nu ngarti mamal ngomong sampai kapanpun eta jelema badek syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tasakuran anak para murid-murid darullah dimulai kapungkur sampai dugi ayeuna mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi amal soleh keberkahan almarhum dibagikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu teruskeun ku sia aing batal imam goblok mahadan mubarakan wa ma haulahu heseta salat jawab heseta salat bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al hadzal ma'had mahadan mubarakan wa ma haulahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al hadzal makan pernah kaisinan di Jawa Timur Pak begitu sholat di Jawa Timur bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi ditanya wasallam udah kaya Allahumma ij'alna min ahli gula cicing di buriun imam illallah wa ahyina bila ilaha illallah wa tawaffana ma'ala ilaha illallah wa adkhilna jannata ma'aman qala la ilaha illallah wahsurna ghadan fi zumrati man qala la ilaha illallah ya ahla la ilaha illallah iftah alaina orang sini yang diam di belakang imam orang yang takbir Quran kenapa? Sebab imam takut salah lupa sebab jelema aya pohona nu kebejaan makmum diburi minatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan wa la taj'al baldatana hadha baldatan abraqaha Allahu libasal bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya yassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya mughniya kulli faqir yassir alaina kulli asir fa taysirul asiri alayka yasir Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha basir Allahumma ighfir lahu sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah illa ma sha Allah lamun tilu kali diulang balik enak ciri aya dibejaan wa amiddana isyarat pohon wala mun diburi teh nyaho imam sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah sanukri ayat barisan katilu langsung ada balik baju cek ibu kri pandai balik penyaim sholat di absen gitu ini mangga susan GRT tadi ngomong-ngomong ayo ngomong balik sanukri langsung ya Allah bodoh mah kalapetan disimpuling hapunten anu kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.